tali asih tak eta judul sesindiranana. Ngalacai dina kendi pas teuti eueuh cayan tepangkeun nami kuring Neng Ani Herawati merankeun si Kabayan. Aci amis meuli koya Pak Abrok jeung Balarea nu jadi iteung maka sohor teh ya. Sasih ayeuna usum hujan cairna loba nu tepangkeun sim kuring nu rumah Paujiah palaku jadi aman. Di sarung teh di calana iditna Makkah Madinah tepangkeun nami euy Siti Aisyah janten emak bojona Abah. Loba nyeri loba tegenah nyerina kabina-bina tepangkeun sim kuring lia nu maragakeun jadi nek Mangga atuh regepkeun teteh sisindiran bade dikawitan. Kacaturkeun hiji poe nyi iteung keur ngahuleng di sisi balong. Bari ngocek cai lantaran honcewang kabudakna nu hiji-hijina emak jeung abah iteung nyamperkeun tuluy nanya ka ditu. Ragas beli bulang nu dagangna meuni ku uleun kunaon iteung ulang-ulang meuni jiga domba jualan. Ka warung meuli obat puyeng aya comro meuni gaaleun. Atuh wajar iteung ulang-ulang da iteung teh geuleuh. Tak kabayang. Pangandaran pamarican rea pisan tepangkalan kunaon cing Kabayan ku abah urang paehan. Iteung ka pasar meuli pakaian. Ka warung meuli manisan. Ih abah ulah dipaehan da iteung teh bogoh pisan. Keur kitu Jol Kabayan jeung babaturana sarta Neng Onah nu mangrupakeun sobat daletna iteung. Aranjeunna bade nepangan nyi iteung. Iteung kunaon? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Pangandaran aya kumaha loba bule nu harideung. Kumaha abah emak daramang kuring datang rek nepangan iteung. Ka kebon mama warantang kebonna meuni keueung. Tah si Kabayan datang emak melang ka si iteung. Nganjang ka imah bioon loba anu melong. Cik iteung maneh kunaon migawe ceurik sisi balong. Ngadahar nangka anu atah tungtung mama nyeri beuteung. Tah abah kan Kabayan teh tadi geus migatkeun iteung. Mawa sangu ngan sakepeul inditna poe Salasa. Tah abah si Kabayan teunggeul. Atau ngasa-asa. Indit bareng ka sakola di jalan memang dipalok hendak atuh abah ke heula Kabayan aku mau heula. Indit ka pasar jeung mama. Indit ka pasar jeung mama. Aya nu gelo nuturkeun. Cik kapaksa urang dengekeun. Mak nukeun moyan budakna meuni ngebual. Lah gandeng maneh teh Kabayan maneh mah rajana ngawadul. Moro bagong make panah loba sato nu arane maneh nu tok gandeng ona ada ieu mah lain urusan maneh. Kaci tanduy ngalah urang ngalana jeung parawan kembae we kumaha urang montong sok ngalawan. Si Ici keur nyeuseut hordeng beungeutna meuni sangar garandeng mana garandeng tong nambah jangar. Mang Sumanto keur nyerieun beuteung geus dahar di si Andrian lain kuring teh boboh kanyi iteung ngan kuring teh rek fokus kujian. Si Paujan keur nganterkeun awewena alus pisan. Tah geuning abah dangukeun pegatek keur kaalusan. Di Cirahong meuni keueung sabab loba juligan. Tah maneh teh iteung pan maneh gerek ujian. Aya beurit dina para di udah Gusti Tata. Hampura abah hampura da iteung teu mikir ka eta. Tah rengse atunya masalah teh intina mah si Paujan kabogohna si Cila. Cila kabogohna si Paujan hanjakana pepegatan. Mun bogoh tong kamalinaan
ayeuna mah fokus ujian. Sakitu si sindiran anu nu kapihatur obat leho pake insana meulina disiut di Neng Yuliana. Hatur nuhun kapertosanana, hapunten bilih aya kalepatanana. Wassalamualaikum